Sampai UI Di mana? di Singapura. Mantap lah kolot. Nulis nama Neng ganti kakak. So say we'll be Punten. Enggak. Punten di balik Maros. Kena. Neng Jupe. Dari kamarana. Balik Neng Jupe. Ada lur itu. Woi, kabur sana. Woi, Kurang gimana tuh? woi. Manis ya, bro. Sukan mulai puasa. Terus mulai puasa deh. Aku sahur teh memeting lagi. Ini bau. Paling banter ge jeung sarden cheese. Untuk ke bonteng. Woi, kenaon men? Ini kerja kem. Mana mau kerja kue serangan? Tadi wani bucin. Yo, isu kan geus puasa di wae nya. Ayeuna penting sahur. Mana teh? Lu puasa. Ya puasa tuh. Ayo puasa wae full emang aneh goding wae. Sangat hara. Tara puasa. Kumpulin eta. Iya. Nah, kita tinggal sahur. Orang kuliah yuk nabung gedung. Ayo. Kayak lamun lewat ka imana si jaga. Baik. Orang tarikeun dumna. Udang. Oh, udah. Udah tinggal urang teh perhatian. Udang terek. Naon maksudna rek ngabada urang apa tahu. Pedang teh urang mau sahur maksudna. Oh, gitu deh. Biasanya begitu pas piring daging sahurna. Urang mah gitu dulu. Orang mau yang kulub cawu. Mana teh mana ya? Isu kan puasa kan. Jadi enak teh kudu tarawih. Mana itu tarawihnya tadi? Urang ke masjid di dinya mana Allah. Urang ditungguan. Yang urang mau samping. Nah, saya tambah samping. Jerona maksudna. Itu kan urang bawa baturna. Mangka teh batur Nah, urang disampur oge. Mana Allah kerulin meren. Urang kan di dieu. Pangsana di imah Allah. Ya, kurang balik ke ya. Mereka mana? Iya, nanti tas. Sekalian beli ya sayur.
Yang sahur penting. Tapi ulah pohon kayak jam 2 ke masjid. Orang mau gerobak dari pedugan. Gudang berapa? Kayak kurang disamper. Ya. Oke, siap. Ayo. Yuk. Assalamualaikum. 10. Digembok nih. Kebiasaan. Ya aku mau renang mereka videonya. Aduh, kebiasaan dia. Digembok wae. Biar aku teh kurang kudu buka gembok wae. Namun dibuka kurang mesti dikebugan dah ya. Keluarga majat teh naon. Kira 10 setoran. Aduh, mahanya. Capek dikelah. Aduh, kumahanya jelema teh ka mana wae. Duit mah karek menang sakieu ieu teh. Kumahanya teh. Karek menang 300, di bensin mah geus beak. Piraku teuing urang teh kudu kasar makan nasabah ya. Untungna puasa ya nama. Alhamdulillah teu jajan teu ngopi. Kumahanya. Sabaran we lah. Ayeuna mah. Nasabah teh nemen-nemen teuing ya teh. Aing mah capek sebenarnya gawe kieu teh. Nasabah teh teu ingetkeun minjemna mah melas. Bayarna malas-malas. Ripuh aing mah boga nasabah kieu teh. Ripuh aing mah ripuh. Capek. Capek mikiran nasabah ieu hiji. Urang makan Senagian di mulai kebagian tagihan. Yuk. Jatah naon? Iya, geus sepi Buru-buru jatah. Jatah naon? Maya keur meuli takjil. Emang apa puasa? Ieu singa DKI. Amun. Enggeus saya nama. Main lagian heula. Ping teh balik deui nya. Yang mana? Siapa geus bebenangan. Mohon. Ulah teu. Mohon. Itu nya, poin dah. Ayo. Duh, bulan puasa nih pemasukan pisan euy. Sebenarnya orang teh lain sieun, beda orang berpuasa, da orangnya wani sebenarnya mah. Hei, ngomong naon sia? Woi, tong dapur. Woi. Aduh. Pada buka puasa ya kusiwa di pasihan ieu. Gorengan aya goreng cireng bala-bala. Aduh. Cai kanggo buka puasa eta teh kalah ngabur ngagorolong. Ih. Kan hela Alhamdulillah caina terus aya. Bala-bala abi ka mana ya teh? Ya Allah, kanggo buka puasa kayak kumaha sih? Aduh, meni haus kieu. Ih, ya Allah. Karek puasa ieu teh. Terus istiqomah enak mah mau ngagoda 3 tahun kamari. Enak marek istiqomah. Mau godein wae 3 tahun kamari. Soalnya kan enak marek menangkeun ustad. Tangin euy. Siapa puasa teh? Kita sahur bener kebenaran ya. Mana puasa? Ayo buka we kitu yuk, murah. Mantap. Terus Yo caina. ayo sih gampang tuh. Mana tuh? Mana sebenarnya? Puasa. Ayo.
Sahur euy. Guys, siang blok ya. Karena naon berang-berang di dia. Teparuasanya. Harus ada. Ada naon. Ada tadi ada. Kadenya teu. Ningali atuh hayang. Gening deh beakeun. Keneh da. Oh, beak, tinggali beak nah beak nah. Astagfirullahaladzim kan pokok. Kan istiqomah teh ya. Gak penting ngomong cuma lain. Kejadian. Babal lawa kene. Ya aku tinggal cek tahu. Masih kayak nyawa. Bawanya si preman eta teh ah. Sah diukel sampai istirahat lagi dia ah. Oh jadi iya. Dalam gorengan abi. Ya, ada saya makan di dia. Dulu iya gorengan abi anu iya. Kenyawa teh. Ya Allah. Tagihan mah keur mah sepi, ditampiling nih Gusti teh eta teh naon-naon. Aduh.